bener urang ge sarua sehari-hari digerokeun ku Gusti Allah. Ieu lamun ngarti mah lamun paham mah urang datang ka dieu teh aya nu ngagerokeun Gusti Allah. Ieu teh na ngagerokeun Gusti Allah. Junaid ngaji Ned. Ngan lain kitu Gusti Allah ngagerokeunana. Mandi set di jero hate ngaji eta nang saha Noel ya itu digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang boro-boro urang Merak boro-boro urang Bandung ieu penuh ngaji Bandung Tasik Ciamis Panararaya neuk naraon meureun ka dieu aduh malah mah kamari anu bebeja ti Cilacap Ambo jauh amat sukula-sukula jago ngarti tah henteu sia bahasana naon lah jaga ngarti kula mah ngaji bae ka dieu ji naonan nang saha toel ku Gusti Allah nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu katoel sadeupa ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar motor kaluarkeun eta naon eta atuh teu ditoel ku Gusti Allah teu disalahkeun tenan teh encan aya panggupay Gusti Allah bae ieu menang Allah lain kudu digerokeun hei ka dieu cara di SD disebutan hiji-hiji pendek udur teu hadir pudoli hadir itu mah ngaranna disebutan hiji-hiji teu kitu Gusti Allah mah rahasia Allah digerokeun ku Gusti Allah tek datang ternyata horenganan deuk dihujanan kuat henteu sia eta mah kaditu mah lamun ngaji hakikat ieu mah keur carita bayangan Kangjeng Nabi Musa digerokeun melalui seuneu Kangjeng Nabi urang digerokeun ka gunung Muhammad mun dijabarkeun ka dieu ka luhur gunung di dieu maneh nu bakal dibere wahyu ku aing cang Allah ka dieu ngan cicing heula di dieu meunang saha eta kituna ngagerokeun Gusti Allah melalui tanda-tanda hanya jelema anu digerokeun ku Gusti Allah nu nyarti ya nu mantak ahli-ahli toriko di mana geus lempeng aya panggupay ti Gusti Allah firasat ngaranna ke rasul mukjizat nabi mukjizat wali karamah kiai melalui maunah aya panggupay kaditu ulah nu eta mangan hese dicaritakeunana sebab teh rahasia nu paling jero digerokeun ku Gusti Allah teu lain teh digerokeun jeung moal bisa gerokeun ka dieu Musa mun dijabarkeun padahal mah lain kitu beret seuneu tak ini anastu nar kaula neuleusana di luhur gunung berangkat horeng deuk muka lama jeung Gusti Allah dibere wahyu sarua urang ge lamun da aya jelema deuk dijadikeun kiai digupay ku Gusti Allah ceng mondok eta nang saha nang Allah gagah sugih aya teh digupay ku Gusti Allah teu betahkeun ieu mah nya susah jasa haju bapana ge sia betah terus atuh itu betah sabodo sia geus kos itu ngomongna geus dipiceun tapi nya betah bae masyaallah haju ngaji eta teh nang saha nang ngagupay Gusti Allah ceng pondok sia melalui proses bayar juro kai patamalun didelekeun kumaha pagawean sia hayo terus tahun 2 tahun 10 tahun 15 tahun bisa nyana mil junubia sorok alpia jual maklum nantek wabe patul muin dan zak balik ceng balik kawin nang Gusti Allah teh teu ka arti bae ku urang ceng bagan ngaji budak ceng kagak ceng apil kada ceng hilu ceng hancur sia ceng nah eta nafsu terus urang diaping aya di aping ku Gusti Allah mah salamet terus makin kaditu ibadah hudang beuting ceng nang Allah hudang tajud ceng sarua jeung kitu ilmu geus aya di sia nganyaho geus aya di sia tinggal sia perang jeung nafsuna doang tajud teu ngapeuting Allah terus beuki bersinar selama 40 peuting urang tahajud bae selama 40 peuting urang tahajud bae eta engke sinar kolbu naek ka beungeut
cahayaan banget mantap kanyahoan 40 peting teu lepas tahajud bari ikhlas kadele sinarna weuy nyana hideung cicing dinu poek mal kadele ge tapi sinaran beda sinaran masyaallah. Nah ila Kangjeng Nabi Musa panjang orang menyaritakeun kos kitu seluruh rasul digerokeun ku Gusti Allah melalui tanda-tanda sabab ngaran termasuk Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi urang wali-wali Allah kunaon sih datang-datang seret hayang ka anu teh na ngagerokeun Allah ka anu sorangan sia oh kapangi sesuatu anu batur teh nyahoeun udang sia udang eta teh setelah proses mungkin 10 tahun 5, 7, 10 ngangkat wudu mandi wudu lanjut oh dik dibere anu teh eta rahasia Allah. Nah ieu mah Kangjeng Nabi Musa beserta kaumna dek ngalestarikeun janji ti Gusti Allah. Allah nyalametkeun Bani Israil dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa. Tidinya Kangjeng Nabi Musa kita ngabejaan ka kaum kaum Bani Israil gerak kaditu ka Mesir kuari mah tuh Mesir teh gerak urus raja jeung patihna geus teu aya balad-balad tentara na geus teu aya kaum-kaumna anu marilu jeung raja Firaun geus kuari geura persiapkeun jang raja geura persiapkeun jang patih geura persiapkeun jang ngeusian keraton Mesir ya Allah nu mantak ja Gusti Allah wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun wallahu a'lamu bimaradi wa awrasna kami dua agung geus ngawariskeun Musa ka kenal kaum maka kaum alladzina kanu yustad'afun nyata jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid baheula teh ku raja Firaun yakni wa Banu Israil orang-orang Bani Israil cak Gusti Allah aurasna kami ngawariskeun Musa kakeun ka Bani Israil masyariqal ardi wa magharibaha wetan bumi kulon bumi timur jeung barat allati barakna fiha nuku kami dibarokahkeun pinuh ku kabarakahan bil ma'i wasyajar cai sing kolocor bangawan nil anu luar biasa caina herang pohara laukna katingali semua amis caina wasyajar itu keneh tatangkalan tangkal zaitun tangkal korma tangkal kacang berbagai tatangkalan pinuh ku kabarakahan masyariqal ardi wa magharibaha Mesir wa hiya Syam berikut Syam Syria Damaskus tuh gerak tah jang maneh tuh cek Kangjeng Nabi Musa kaum kuari mah geus dipersilakeun ku Gusti Allah dina kakawasaan Firaun baheula kuari ku urang digantian Mesir geus puguh Yordan geus puguh Kuwait berikut kabelah dituna terus Syria Syam masyariqal ardi wa magharibaha kabeh dipersilahkan sok urus ya Allah ya Rabbi diurus sangeunah-ngeunahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil
anu tatarina urang Bani Israil teh hirup anu diperbudak ku ari kakarak menang kalaluasaan pertanian dibebaskeun perdagangan dibebaskeun berikut segala rupa dibebaskeun pengurusan anak dinginah pinuh ku kebarokahan geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu usaha perdagangan indah anu luar biasa ialah pamere ti Gusti Allah ti penghinaan datang ka kemuliaan ieu melalui proses penindasan ti Raja Firaun mandak ketika orang ditindas tunggu tanggal main engke ge aya mandak Bunawas mah beda lamun naik sepeda turun jadi Bunawas jadi bakal nanjak namun nya nama nanjak seseliar Bunawas nanjak si seri bakal turun gitu Bunawas orang malah yang lamun keur turun huhaha teu nyaho hareng nanjak mun keur boga duit beuh awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo ka ditu ayo eta ngaranna keur turun hahaha sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi atuh nanya wadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah jelema di pondok mun kasirah duit saya pakaian saya anggal ge beuh hiji kud limaan geus kitu bae di pondok mah geus nyeuseut sorangan masak sorangan dan lain-lain sebagainya sorangan serba sorangan mun kasirah lain teu bisaeun nya gaul jeung batur lain teu bisaeun nya ulin fasilitas ala kadar motor bae mah aya di imahna bergaul jeung babaturan aya tapi nya mengasingkan diri keur mun kasirah ka Allah keur dibarengan ku Gusti Allah tunggu ceng sakedeung deui sia ayo ana indal mun kasirah mantak dihina keur di pondokna mah kos lain jelema pajar ririwa lamun balik mah eta si budak saha si Junet emang jelema teh naon emang kunaon gitu ih sama kos gitu amatnya kabeh ngahina masyarakat ngahina pemuda ngahina kumaha awewe malah mun ditanya sadaya eta nah gitu atuh geus luar biasa jore artina jore sikapna make samping make baju make calana make naon kopea lah kos kare itu jauh jeung stan-stan nu ayeuna jauh jeung mode-mode nu ayeuna geus teu perlu mode nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera tapi tenang we nya dina kurang lembur kalem mun kasirah hatena tapi begitu balik ke imah Masya Allah boy budak ayo azan saya tak si Junaid ngeunaan sorananya asa-asa di Madinah yang ngadeng azan bos itu woi Junaid atuh Allahu Akbar Allahu Akbar cak awewe teh wih aing ge daek dikawin ku nyana tah Masya Allah kakarak azan ya Allah ya Rabbi pas ngariung nyana jadi protokol baik mantep biasa saudara-saudara sekalian alhamdulillah acara ini akan kita mulai diawali dengan Fatihah kita sama-sama baca Fatihah setelah itu maka kita dengarkan bersama kori kita korina med can datang itu kumaha siapa itu
ya pantang mundur saja. Junet hebat jasa ya. Kami bau cewek-cewek loba jasa kan dedi. Ngaran ge pemuda tuh. Nyana. Mohon maaf karena kori terlambat. Mungkin macet. Jadi saya untuk mengganjal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada lain dari si Junaid itu kieu. Bataan si Junaid. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Awewe ribut. Bobo aing teh mah, bobo aing ribut. Tuh si Junaid tadi nama di Ciduan bareng balik pohara. Ya Allah beres ya ngaji Quran mau balik tidak datang di mana. Aduh tidak datang mau balik Ned mau balik tidak datang ajo manya bubar ku masih ya jatuh siap baik. Ya Allah ya Rabb. Wow pidato sedek-dek Junaid. Beres ceramah diakhiri ku mamaca. Ned acara ieu jadi jam 7 bulan masuk mamaca sia aku maju atuh siap. Beuh teu sapira mamaca. Ayo bae segala rupa gaina siap. Sia bisa atuh eta lagam. Ya tuh kumangke bae. Aing mah leumus tamena we mustame teu nyaona naon atuh malah nyalahkeun. Kecuali mustame palinter. Ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sih paling mamaca tah mah. Bisaan ya. Tah ieu Junaid beuh nu tatarina badina kos kitu piwalieun mah serba bisa. Ya Allah. Isukna si Junaid kita macarawi. Ya, riipis rawi. Pondok sapopoe macarawi, Pak. Al-jannatu wa na'imu wa sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. SMP lain SMA lain soreng sanawiyah. Wah. Aduh, sial tuh si Junaid. Nah emang gitu digerokeun gugus sama manok ceng manok ngaji ceng ngaji nu mantak kaheureyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh lalagaan kokorian segala di pondok jadi ilmu. Emang gos kitu di pondok mah mun nyarita Gus Dur pondokna emang bener jante henteu Gus Dur mah maling lauk bae guru beak lauk lakunya. Masya Allah barang kujuprak cak guruna saya nu ngalahan lauk barang di dalam santri waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya. Oh kirain siapa besok kan mau ada tamu ini saya udah bawa duluan caknya ke guru besok mau ada tamu jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi caknya. Padahal masa daek ngomongnya na bae cak guru nanya nyong ayat tamunya. Ya itu Gus kalau gitu bagi dua iya nggak apa-apa bagi dua buat anak-anak aja jangan punya anak. Gus Dur emang bener atuh lalagaan kan tapi jadi Masya Allah lemun urang nyompralkeun meureun wali emang kos gitu gitulah budak-budak santri nangagupai Allah sok akurkeun gerajeng sakola dia nyen beunang naon kudu serba duit bae. Santri mentaya ceng ieu maot teh sanu ngurusan kula mahnya anu mandian set heuy ceng jalain kitu mandian kaluaran anyar beres oleh emang aya ngaji hujan kieu
Masya Allah. Nah, ialah kuai kaum Bani Israel mimpin negara Mesir ti Mesir tepikeun ka Syam. Ya Allah, allati barakna fi pinuku kabarakan sumur mahmur lah jinawi. Allah karim. Oh harap cek urang Bandung teh masa kumaha kuda keluar ti gedogan nyana sadaek-daek lumpat sakahayang orang Bani Israel tentrem anu luar biasa nu mantap cek Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala Bani Israil wa tamat sampurna kalimat rabbi kalimah pangeran anjeun ieu perjanjian pangeran anjeun al husna nu bagus ala Bani Israil terhadap kaum Bani Israil kunaon eta kuari jadi hebat bima sabaru ku pagawean-pagaweannya na anu salala bartahan uji ditindas sakitu poharana penindasan ti Firaun tetep bae nyana la ilaha illallah Musa Rasulullah tindas ke Firaun budak lahir lalaki bodoh tetap dihadapi dengan besar hati. Masya Allah, anak awal diantapkan biarkan ini tadi urus kaje nyana kita digawe sadaek-daek beri tanpa digaji. Oh masalah dagang kudu lapor bagi dua jeung kerajaan siap tani kitu kene. Oh masalah setelah penindasan dihadapi dengan sabar nyana diangkat ku Gusti Allah nu mantap bima sabaru ku pagawean manehanana tingkah anu salala bartahan uji perjanjian Gusti Allah direalisasikan ku Gusti Allah setelah nyana menghadapi dengan penuh kesabaran. Dina ayat surat Qisas dijelaskan surat Qisas wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa yaj'alahum a'immatan wa yaj'alahumul warithin. Engke di surat Qisas bakal papanjangan nama tentang cerita-cerita Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ieu makan ngan sakadar ngababerah ka Kangjeng Nabi hungkul. Kangjeng Nabi teh dihina ku kaumna, Kangjeng Nabi teh dihina ku pembesar-pembesar, Kangjeng Nabi teh dicaci maki ku pembesar-pembesar Mekah. Dibere contoh Kangjeng Nabi ku Gusti Allah, ulah prihatin, ulah sedih Muhammad, lain anjeun bae dek negakeun agama dakwah fisabilillah. Deuleu kaum-kaum nu baheula, deuleu rasul-rasul nu baheula, can sakumaha anjeun mah Muhammad. Sok urang dongengkeun ye Musa, didongengkeun ku Gusti Allah. Ternyata tenang Kangjeng Nabi, hanya ngabeberah teh Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi sujud, kemudian si Abu Jahal saha anu bisa tuh nendeunkeun handalam tuh ka pundakna, he tendeun. Masya Allah ditendeun ka dinya ku salah seorang pemuda. Blak Kangjeng Nabi keur sujud teu bisa udah jeroan onta diasupkeun kana karung, mata tukang karung teu beres eta tah tendeun ka dinya dat. Kangjeng Nabi kan teu bisa. Oh, teu bisa udah tetep bae Kangjeng Nabi maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Abu Jahal, Abu Sufyan beserta rekan-rekan seserian yang serikeun. Ih, terus anu ngabejaan ka situ Fatimah, ulah cicingin emang tuh deuleu bapak maneh di masjid teu bisa udah. Kunaon emang? Tuh, deuleu kodinya bener bae. Cat dialaan ku Siti Fatimah dicabut karaku. Rabbi firli warhamni wa'fu. Coba Siti Fatimah nyarekanan ka ditu. Seserian kabeh sapira Fatimah tuh. Coba urang macan sakumaha.
kakarak dek magahan ngaji udah ratang mah ulah kamarah kakarak urang dakwah kucak kece haji jelema baralik ulah waka dakwah deuleu ta Kangjeng Nabi urang macan pernah diciduhan kakarak diomongkeun deang diomong-omongkeun lah diomongkeun ieu teu kena kulit kena hate doang can sabaraha Kangjeng Nabi coba masyaallah geus beres jadi dia balik diciduhan deui Muhammad masyaallah ketika Kangjeng Nabi berangkat ka salah seorang jelema anu buang ka wareh Kangjeng Nabi naik himar kocek-kocek maksudna dek dakwah ka Imam Abu Sufyan begitu datang ka hareupeun Imam Abu Sufyan kumaha emang Kangjeng Nabi dihormat lain turun Muhammad cangcang ka himar cangcang aja kumaha cek Abu Sufyan teh ambe maneh jeung ambe himar bauan maneh Muhammad coba eta kan bahasa lain lalaga Kangjeng Nabi biasa bae sekedar ngajak ke Allah urang can sakumaha urang mah tuh kakaret ngariung teh dibere berkat bae ge ku ceurik ya geus kitu mah can jadi kiai tuh lamun diondang dianterkeun teu hujan gede berkat eueuh nu ngongkosan eueuh kakarak eta kiai geus kitu ieu mah masukana di agung-agung ya pedaletik doang meureun gitu bod tamat kalimat rabbikal husna ila surat kisah kapan dijelaskan wa nuridu kaulan wa agung ngarepkeun namun kana yang menugraha alal ladzina sudifu ka jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun labid dijadikeun budak pilar dia ne kaum Bani Israil wa yaj'alahum a'immah nuku kaula bakal dijadikeun imam-imam engke pemimpin-pemimpin wa yaj'alahumul warithin bakal dijadikeun ahli-ahli waris Fir'aun ieu tah wa awrathnal qaumal ladzina kanu masyaallah wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuhu wallahi maradi wa dammarna kaulan wa agung arusak maka kana bangunan-bangunan wa yasna'u Fir'aun dijieun ku raja Fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu yarisun jeung berbagai bangunan-bangunan anu dibangun diluhurkeun ku raja Firaun dirusak ku Gusti Allah dihancurkeun heula diberesan raja Firaun hanyut beserta bala tentarana jeung kaum-kaum anu ternamana kerajaan-kerajaanana dihancurkeun ku Gusti Allah melalui angin jeung gempa bangunan-bangunan sekitarna na ngebangun Firaun beak kabeh wa dammarna ma kana yasna Firaun wa qaum meunang ngabangun raja Firaun istana-istana gedung-gedung aula-aula hancur kabeh ulah aya tersisa supaya ngeunaheun kaum Bani Israil mimpin negara Mesir sesuai jeung aturan-aturan syariat anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihis salam biak kabeh masyaallah kuari kaum Kangjeng Nabi Musa ya ne Bani Israil teh cicing di negara Mesir berikut wilayahna ka ditu datang ke Syria Syam anu geus satu suara nyimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal aya sautak saeutik jelema anu encan kasiram atawa henteu narima kana siraman-siraman dakwah-dakwah Kangjeng Nabi Musa anu masih kene aya hiji dua nu nyembah ka tapekong nyembah ka arca nyembah ka patung
can ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta mah ayana di pedalaman ayana di pakampungan anu jauh ti paramean. Adapun negara Mesir kota, negara Syria Syam kota, kabeh satu suara la ilaha illallah Musa Rasulullah. Mantap jasa. Itulah keberhasilan dakwah Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Yordania, Mesir, Israel, Palestina, Syria, Syam kabeh ngimpet ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam hiji we pangeran Allah. Ya Allah ya Rabb. Eta hayang datang kadinya teh horeng prosesna pohara jasa penyiksaan tarung nah lain lalagaan. Kangjeng Nabi urang sukses mimpin negara agama. Kapan perang sabaraha kali Kangjeng Nabi urang imimiti penghinaan cacian jeung makian ludah mah geus teu kahitung. Tapi terus bae dihadapi dengan besar hati jeung pinuh ku kasabaran. Sukses. Urang kakarak mah asupan ka lembur balik magaan ngaji hiji dua bae haju bae. Lah budak. Magaan ngaji aing mah santingan 3. Nu hiji lehoan bae. Nu hiji gagaro bae budug. Nu hiji hitut bae salah sejeun aing mah. Aing ngariung ngajak nu mana bingung. Ngitut bae nyawa sorangan kumamun main seretan. Nu gagaro bae panatu ngaranna ge gagaro kupil teh daun teh. Aduh aing mah lah bingung. Endan dak. Geus baralik geus ya. Baralik geus ngajina di nu sajen mah nu deukeut ditu. Ustaz ka mana? Aing ngojek aing mah ngojek. Tuh kakarak sakitu ge. Mata kudu tahan uji. Aya jelema datang ka imam magaan ngaji aya 10-20. Angel amat ieu kakajieun imam, angel amat ka kalau beli mobil. Negara geus sakieu majuna, mobil geus ganti deui. Lampu mobil geus menyon, geus nongtot. Macem-macem aya aing angel ka lah. Pondok aing jadikeun yayasan ieu geus lah. Lain ka Allah. Kajeun ngomong Allah-Allahan ge lain. Henteu cenah ieu mah ngan saukur sistem deung lah bela diri lain dek Allah mah lain gitu malah administrasi ieu mah cenah ngan sakadar dirapi-rapi doang ngayu sia ge di akhirat ge kumaha ieu ge pasanten salak jadi ka Allah ke henteu deui kumaha eta lah cenah kieu ulah loba omong atuh teh keur ngomong bae mah lain berarti salah yayasan tekad hatena duniawi. Kumaha namun dek nyen yayasan tapi moal kada dunia atuh bagus. Kan aya teu eueuh. Cenah eueuh isn teu aya bae ji dua mah. Pokona kitu batur. Jebah heula mah yayasan Al Husna di Tangerang barisa ngaji. Hebat Al Husna teh Tangerang teh beuh pohara jasa. Kaluaran ge Al Husna Tangerang bisa maca kitab. Sebab nu diajarkeunana hamil jurumiyah sorop. Duh urang leutik keneh. Hebat. Coba yayasan kuari. Yayasan kuari mah tanya ke orangnya, ajak ngomong I love you say berbahasa lagi berat guys pakai bahasa jurig ya Allah ya Rabbi ganti bahasa ente jore ngan lolobana mayoritas dunia ujung-ujungnya kos gitu jurusan wali Allah pesantren salap jurusan wali kan ngajurus doang ya di tetep ngajurus doang tetep bae tengah jalan memarengkol sing terungsep sakieu ge dijuruskeun hese datang komo itu nun teu ngajurus tah ieu keur carita tetep bae moal leungit jelema digupaina ge ku Allah kade ceng mondok ceng amalkeun ceng hudang ceng dibeuting wiridan ceng cek Allah sok diangkat ku sia jadi solihin diangkat jadi wali mana cenah kieu wali na mana hayang nyaho mana moal loba omong moal kamari nikahkeun di ditu
tah jadi ieu janji Allah ayat anu tadi asa rabbukum jeung ayat engke dina surah Qisas wa nuri annamunna kuari geus terbukti kaum Bani Israel nyicingan di Mesir kuari mimpin Mesir inggal ngalalakon deui tentang kaum-kaum Bani Israel anu teu tahan uji. Di antara kaum Bani Israel itu orang yang sangkilang dikekele ku Kangjeng Nabi Musa dibere tauhid ka Allah terus beteureun orenganan kersaning Gusti aya sebagian kaum anu kaluar ti agama Islam masyaallah sakitu geus geunah mana coba wajawazna bi bani Israil al-bahr wallahu alam bisawab.